Aa, bade kemana? Ibu punten abi bade angkat ka warung Teh Siti dititah ku meser obat. Omatnya ulah hilap nerapkan protokol kesehatan 3M. Janten naon protokol kesehatan 3M teh? Je dengekeun. Hiji, nganggo masker. 2, ngajaga jarak. 3, ngumpah leungeun ku sabun selama 3 detik. Saacan asup atau keluar ti bumi. Oh kitunya abi janten terang ayeuna mah jadi kudu teras nerapkeun na ame urang terhindar dari COVID-19. Hatur nuhun ibu, abi mangkat heula.